Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng di acara nu maneh nyaeta dongeng pangbebrahmana ti kidagaro spesial. Pamirsa, urang ngadongeng deui, urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca nu katuna. Hiji lalakon anu judulna Kasasar Lampah. Kumaha lalampahan yayat salajengna urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Kasasar lampah urang ngeureuyeuh ka bagian anu ka 4 pangintennya. Ya dongeng rekana kinyalira dongeng kenoge ku aki mugi-mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate ubar mangabang malerkeun kacape saparantosna sadidinten wangkasa milariki payah oge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang teh hiburanna kapungkur mah ngadarepong painan radio ngadangukeun dongeng Sunda bari moe baterai heula nya. Pamirsa ieu mah dongengna aya di YouTube. Satajan akin raskeun hanca mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asa di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kegilang sapapaosna sehat lahir sinang batin jembar manah digambilkeun rezeki dilancarkeun sagala rupi urusan oge ditebihkeun tina sagala rupi marabahaya amin amin ya robbal alamin. Urang geureuyeun dongengna pamirsa urang ngamparkeun deui sama kabuitanana nya parsamakna sor bajigur sareng awugna mangga. Kaparayun sadayana prung MC atau pembawa acara di studio RRI kadenge biantara deui. Nah, sekarang angka yang kita tunggu-tunggu, angka urutan ke-12 atau angka yang terakhir keluar malam ini. Angka yang terakhir keluar adalah klodrak war pangocok bola nomor muih kasada kolotrak. Yang keluar adalah angka yayat nahan napas bari masang pangdengena ngadagoan MC dina radio nyebutkeun nomor SDSB anu panungtungan. Nomor terakhir yang keluar saudara-saudara semua adalah angka 9. Selamat buat para pemenang minggu ini, sampai jumpa lagi minggu depan. MC nyebutkeun angka nu kaluar tina kocokan SDSB nu panungtung. Horse kuring menang, akang menang nyi, menang urang menang duit. Asik menang duit rada loba, lain rada deui tapi loba. Ya tajrag-ajragan. Bari joget gutak-gitak sorangan kawas biduan dangdut di luhur panggung. Nyitona nu keur sare tibra kagareuwahkeun ngagurubug ku sorak-surakna yayat. Naon Kang, mani gandeng geus peuting ieu teh era atuh ku tatangga. Ceuk Nyi Ana. Majikana yayat bari jeung gigisik. Pasangan angka SDSB akang tembus nah. Isukan bakal menang duit 800.000. Tulus maneh meuli baju teh. Tembal yayat bari terus nangkep pemajikana manipage. Asik atuh Kang, ana minta 400.000 nya. Arek balanya parabot dapur jeung kosmetik, tuluy meuli selop bari jeung meuli cincin da mas kawin mah. Akan ku akang harita dijual pikeun modal dagang cireng teh ning.
Ceuk Nyi bari celepot bae nyium pipi salakina kencak atuh bakat ku bunga. Heueuh nya heug. Ke ku akang dibere 400.000 nya asal akang di servisnya. Wah, pokona mah kudu nu hebat. Kan geus lila akang tara dibere jatah teh nah. Tema Yayat bari ngadelekan ke pamajikanna. Soklah siap rek sabaraha ronde ge ku Ana di layanan. Temal Nyi Ana bari nyiwit beteung salakina. Tapi kasubuh we nya da akang na isuk mah rek pre heula dagang jerukna ge. Ceuk Yayat bari seuri kuda. Satuluyna mah lampu kamar teh dipareuman nu kadenge ukur sora ting cikikikna nu duaan dibarengan sora ranjang anu ting rareket. Poe isukna wanci haneut moyan Yayat geus ngagedig ka kios agen SDSB bogana si Babah engko teh ya. Srog ka hareup kios si Babah keur sibuk ngitung duit pikeun mayaran nu pasanganana tara remus. Haya ente mani gasik pisang. Ihuk ngeneng ngadieu. Cek si Babah bari terus ngitungan duit. Atuh kudu kok. Da butuh duit kami ge. Rek dipake balanja. Jawab Yayat bari seuri bunga. Hanya coba mana kupongna? Si Babah nanyakeun kupon SDSB bogana Yayat. Ya koyeuh. Tembus buntutna hungkul euy ah. Ceuk Yayat bari ngasongkeun kupon SDSB na. Coba kamu meuli kupongna sing loba bisa beunghang ngadadak ente. Ceuk singko. Bari ngasongkeun duit 800.000 ka Yayat manis sababadan duit teh sabab zaman harita mah can aya pecahan 100.000 jeung 50.000. 50.000 teh geus aya ketang tapi masih arang-arangan nu bogana ge lolobana anu dipake teh paling gede 10 atau 20.000 rupiah. Bikin babandingan harga emas 24 karat ge harita ukur 17.000 atau 15.000 sagramna teh. Yayat balik ka imah bari sura seuri pinuh ku rasa bunga. Kepatna ge si Gatot Kaca rek dikawinkeun ka Dewi Wirginingsih. Jol ka imah ditepas Nyi Ana geus nungguan bari geus dangdan sagala rupa. Pupurna madaok lipenna meuni ambuh cuy. Mana Kang duitna teh? Dia tuh cek Nyi Ana bari langsung namprakeun dampal leungeunna. Tah, yeuh. Nah, keur maneh 400.000. Keur emas 100.000. Sesana ku akang rek dipake modal masang SDSB deui poe Rebo. Duit saboberan teh ku Yayat dibikeun 400.000 ka Nyi Ana. Nyi Ana gura-giru ka jalan gede terus celak kana beca. Beca digoes ngageuleuyeung ka arah jalan Gana Wijaya. Ari Yayat asup ka imah tuluy nyamperkeun ka indungna. Mak, ieu artos kanggo mak. Cek Yayat bari ngasongkeun duit 100.000 ka indungna. Duit naon ieu teh Yat? Menang ti mana? Bitona rada heraneun. Tara ti sasarina anakna buat mere duit, biasana mah mun Yayat nyampeurkeun teh rek menta atawa nginjem duit. Kenging Rizky mah pasangan SDSB Yayat teh tembus. Jawab Yayat sajentrena. Saayana teu disampuran ku bohong. Baru menang masang SDSB. Yayat eta teh judi, togel, lotre. Eta teh diharamkeun ku agama urang. Teu moal narima eta duit. Maneh ulah deui masang SDSB nya. Bitona teu panujueun anakna masang nomor SDSB. Ari mah kumaha? Lamun haram meureun moal diidinan ku nagara ge mah. Akan SDSB mah resmi, saidi nagara mah. Temal Yayat bari keru. Heueuh saidi nagara tapi akan negara urang mah sanajan masyarakat loba nu muslim. Tapi negara urang teh lain negara Islam, tapi negara Pancasila nya moal aya larangan SDSB. Ari dina falsafah Pancasila mah atuh. Aya ge dina Al-Qur'an, dina hadis. Geus pokona mah mamambung ngadenge deui maneh masang SDSB titik. Ceuk bitona bari Romana Bakatut Hasyim ambek ka anakna.
Yaya tenembal deui da geus apal kana pangadat indungna. Keun bae mambungeun mah. Aing jadi boga modal leuwih gede deui keur masang kepoe rebo. Kitu ceuk geuntes hatena Yayat bari tuluy ngaleos ka pawon. Sorena Yayat init kalembur kebon kelapa, maksudna mah rek nepungan Mang Ukun teh. Mang Ukun teh ngaranna Agus Ukun, di kebon kelapa mah malah katelahna Agus Cangkir. Yayat ngahaja ngadatangan Agus Cangkir arek diajar ngarumus kode nomor SDSP ya. Jol ka imah Agus Cangkir kasampak jalmana ge keur ngadaluk we di hareup imah bari kotret-kotret ngarumus kode SDSB. Assalamualaikum. Punten cek Yayat bari terus nyalaman ka Agus Cangkir. Mangga yang Yayat teh nya. Agus Cangkir apaleun keneh ka Yayat. Mohon jawab Yayat pono. Mangga tuh calik jang aya naon nya. Mangan we sakantenan diajar ngarumus teh. Oh gitu sok atuh rek diajar mah kumaha pasanganna tembus nomor teh. Alhamdulillah kenging buntutna hungkul. Aduh hebat euy. Kadak masang langsung menang atuh ditraktir udud meureunna nya. Ieu tos nyanak song Yayat ngasongkeun udud kretek di Samsu. 2 bungkus ka Agus Cangkir. Nuhun pisan ieu jang. Sok atuh nya urang mimitian diajar teh. Mangga. Ieu carana teh angka teh aya angka kemar siga 11 22 tilu nepi ka 00. Aya angka balik misalnya 2 hiji dibalik 12, 4 salapan dibalik salapan 4. Tah aya oge angka mistik contohna 5 salapan lamun mistikana jadi 2 genep. Sabab 5 mistikna teh 2, salapan mistikna genep. Cek Agus Cangkir bari ngotret dina buku anu geus nyampak dina meja. Oh kitu, kari angka mistik 0 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 naon wae nya. Cek Yayat penasaran. Angka mistikna nyaeta 0 hiji 5 8 7 2 8 4 3 genep tah. Lamun urang boga angka J tu contohna 5 genep anu dipasangan teh ulah saukur 5 genepna hungkul tapi angka balik jeung angka mistikna oge. Sabab sakapeung mah nu kaluar teh balikanana atawa mistikanana jadi nu dipasangan teh salian 5 genep teh balikanana nyaeta genep 5 jeung mistikanana nyaeta 2 salapan. Paham teh jang? Cek Agus Cangkir bari melong ka beungeut Yayat. Paham. Jawab Yayat bari ngutung-ngutan. Bakene rumus saja nama ke salsewe nya da kege diketrukeun kabeh. Agus Cangkir ngalolos udud pamere Yayat tuluy diseungeut bari diseusup. Bual-bual hasupna nyerebung mulak ka luhur. Yayat mah kutrut bae diajar ngotret dina buku urut Agus Cangkir dieu. Saprak beuki kana masang nomor SDSP bari nyobat raket jeung Agus Cangkir. Kalakuan Yayat tiap poena ngan ukur ngagutrut nulis nomor jeung ngarumus kode SDSB. Lamun bosen di imah manehna nongkrong di tukang info atawa ulin ka imah Agus Cangkir.
Mang bulan-bulan disaprak menang buntut tea pasangan nomor STSB Yayat can ngalaman deui tembus kawas harita. Yayat teh kana barang gawe jeung dagang jerukna jadi malas. Sabab manehna hoream ngala duit leutik ngagantungkeun cita-cita na saluhur langit hayang beunghar tina nomor SDSB. Sabab kabita ku hadiahna anu gede. Kana ngurus awake Yayat teh tepi ka poho. Awakna regung begang da jarang dahar bukna jabrik beri kucal sabab tara diangir jajauheun dicukur mah. Pangabutuh sapopoena ukur ngandalkeun tina hasil dagang getuk Nyi Ana atawa menta ka indungna. Cincin emas nu pamajikan ge geus dijual deui pikeun modal masang SDSB. Bitonah geus beak dengkak nempo kalakuan nu jadi anakna. Geus capek manehna mamatahan ka Yayat teh tapi can pernah digugu ku Yayat. Kawasna bae didenge ge henteu sigana mah. Lila-lila mah nya Ana menta diserahkeun sabab capek boga salaki Yayat anu pangedulan. Teu daek nyiar usaha sabab kaedanan ku nomor SDSB. Komo bari nempo kayan Yayat anu ayeuna mah kawas aki-aki. Buk jabrik kumis cokro mawak bagung. Kali tulang we dibungkus ku kulit. Ari mata JR beureum sabab kurang sare bakatku ngadeluk ngarumus nomor tepi ka subuh. Sabab ditinggal pamajikana. Saprak ditinggalkeun pamajikana Yayat lain sadar tapi tambah maceuh. Ayeuna mah nyari impona sok ka tempat-tempat anu hara-haraeun. Nyuguh di handap tangkal kiara gede meuting dina kuburan pokona mah geus teu sieun ka bangsa jurig dedemit atawa siluman teh. Kalah ka hayang manggihan tujuanana nyarek dipenta infona pikeun pasangan nomor SDSB. Kitu jeung kitu bae kalakuan Yayat ti waktu ka waktu teh. Bitona nempo kalakuan Yayat teh jadi loba hulang jentul. Pasti kitu nama nu jadi indung mah dileutik nepi ka gede ge ka anak mah tetep mikiran. Kanyaahna mah sudah ku waktu malaas ku zaman. Bakat ku ulang mikiran jadi anak bitona jadi gering parna nu akhirna mah tepi ka mautna dipunut ku nu rahayu dicanak ku nu kawasa. Saprak indungna maot, Yayat bagi maceuh ka langsuna. Sasarna beuki jauh. Sabab teu aya pisan anu mepelingan. Yayat beuki remen sare di tempat-tempat anu geuman. Di kuburan anu hara-haraeun di leuweung. Pokona mah di mana bae tempat anu kawilang angker jeung geuman ku Yayat bakal didatangan. Salian ti nyari info di tempat-tempat nu angker teh Yayat oge remen tatanya ka dukun. Meh hampir kabeh dukun nu aya di sabudeureun kota atawa dayeuh Cimahi mah pernah dipentaan tulung ku Yayat. Kawas harita manehna keur manco di hareupeun hiji dukun anu katelahna Bah Jui. Bah Jui teh hiji dukun moyan anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka jana pria. Dukun lepus anu tara misleuk lamun heug dipentaan tulung. Ari mah Bah Jui teh ayana di lembur Cianjuang, tepati jauh lamun ti mah Kidalang mah pamirsa. Kapungkurnya aki mah di Cimahi Tengah. Cianjuang mah kapalih Pemkot. Harita geus ditarima Yayat ku Bah Jui. Ya, on tujuan sesujang macak datang kawah sok atuh gerajen terakeun sing jelas. Cek Bah Jui itu manya Yayat nu jadi semahna.
Kieu bah, abdi teh hoyong gaduh milik tina cara zaman ayeuna. Nyaeta tina SD SBT bah. Jawab biaya teh era-era da geus tuman kikituan. Oh, sujang cerek nanyakeun info nomor SD SB. Baju nanya deui hayang leuwih jentre. Mohon bah kitu pisan, cek Yayat ayeuna mah tandas. Ayo sujang, abah mah teu bisa nebak nu gitu mah. Ujang salah datang, salah tatanya, cek si abah bari gogodeg. Percanten bah saurna rerencangan ge kantos kenging satos tatarus kabah teh. Yaya tetep maksa. Aya ge abah mau ku bisa merejalan sujang. Hasil jeung henteunya mah eta mah gumantung kana dirina sewang-sewangan. Ari abah langsung mere info mah teu bisa dan nulis ya abah mah teu bisa. Gatot kaca abah teh. Cek si abah bari nyerenges seuri ka tembong huntuna nu kari hiji. Hutan, abah teh putrana Bima, cek Yayat bari kerung. Lain gitu maksudnya Ujang yo. Gatot kaca teh pihartieunna na. Mata morotot teu bisa maca alias buta huruf abah teh. Maklum heubeul mah hese sakola teh. Tembah si abah bari gap kana cangkir plastik tuluy ngaregot nginum. Masih anti corona nu karasa garing. Pami kitu mah atuh pasihan jalana abdi teh supados kenging nomor jitu bah. Yaya tetep hayang dibantuan ku Bah Jungi. Sabab manehna yakin yen Bah Jungi bisa mantuan ka manehna. Oh, kari jalan mah ku abah diduduh ngan muncul hasil ulah nyerahkeun. Kan cek abah ge gumantung kena milikna sorangan atawa milikna masing-masing. Mohon bah sok kumaha tuh carana teh. Yayat beki daria mancona. Manehna ngisar diukna ngadeukeutan ka Bah Jungi. Ieu sujang, dilewakeun leuwih dadap. Aya hiji curug leutik ngaranna teh curug Emodah. Katuhueun atawa beh sisi katuhu curug Emodah aya guha. Tapi na teu pati gede, jerona paling ukur sabaraha meter, nya 5 meter meureun. Cah hidup ke malam Jumat nyepen alias nyepi di dinya. Tong woh bari nyieun susuguhan nu kumplit. Wacang kejang jawokan ti abahnya. Reg Bah Jungi ngomongna ngaraneg heula manehna ngaregot teh cai nginum deui tuluy nuluykeun deui nyaritana. Tungguan we nya nepi aya nu jajang. Tong sieun tong geung Ujangna. Tak ge jelaskeun tujuan Ujang. Tuluy penca nomorna. Rasa kitu Ujang. Cek Bah Jungi panjang lebar nerangkeun. Kahartos bah, ke ari jang jawokana kumaha bah? Yaya tumanya deui. Ayo nya acan dibere. Poho. Kieu jangnya cingklak cingkul bele kedese merak ngibing sasoderan. Siluman datang dedemit kumpul tong hararese ieu kuring mawa jamuan. Jingguang geong tanduk uncang rampel cekek bengek teh ku handeup barewek tah ukur sakitu Jang. Cek Bah Jungi bari regot deui ka cintehna. Dina kayan kitu ketrok-ketrok panto imah baju aya nu ngentrokan. Saha sok we jatuh dikunci. Raket panto.
ngaraket disurung di jero di luar. Aduh, sepada sampurasun. Punten. Ieu cologok bah. Punten ibi mah ieu sanes bade tataros info atanapi bade kitu kieu nya. Punten ieu mah ibi mah. Ieu bade nawisan awu karesep abah. Masih haneut raos. Tuh aya keneh seueur keneh bah tah ieu. Kukurawuna urang jagongna mangga ieu. Pilih abah bade sok mangga bade di borong sadayana ge supados ieu aya saya teh jang ayat teh nya jang pangborongkeun atuh tah keur oleh-oleh si abah ieu awugna pohara pamiarsanya. Si horeng nu norojol teh Bisarwiti Penorojol na Bisarwiti urang cakapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana lalampahan ayat dina lakon kasasar lampah bagian kaopat cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampureun. Urang tuna dianjuang siang gesana laun urang sampeuring ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana bae ayana mika meueutkeun dongeng Sundanya anu tetep satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana kum di mana bae ayana ya dina kasayan nya dina kawaluyaan, kasinugrahan, kabagjaan sareng sagala rupina lepeh rapihnya daya kakirangan. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya wengi ieu dongengna anu kapihatur. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.